nandakeun bahwa salat eta ye mutiarana ibadah Allah Subhanahu wa taala. Beda aya paribasa. Bila mana diterima salatna diterima amal-amal anu sejena, bila mana ditolak salatna ditolak amal-amal anu sejena. Para wargi sadayana anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala sakedik nyimpang kana masalah Rajaban teh waktu diisrokeunana sabibarakeunana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu hasilna adalah salat anu lima waktu. Para wargi sadayana anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala seueur anu sanes kawajiban di Allah Subhanahu wa taala seperti kewajiban zakat, seperti kewajiban puasa. Tapi kewajiban salat mah ye ku Allah beda dipasrahkeunana ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammadna meujeun aya di mana? Apa di dunia, apa di luhur? Kalau pada kan di luhur. Saluhur di langit katujuh, bener. Anu hasilna salat anu lima waktu, tapi kewajiban zakat, tapi kewajiban puasa dipasrahkeun ku Allah itu di luhur balik tah di alam dunia. Nandakeun bahwa salat eta ye mutiarana ibadah Allah Subhanahu wa taala. Beda aya paribasa. Bila mana diterima salatna diterima amal-amal anu sejena, bila mana ditolak salatna ditolak amal-amal anu sejena. Jadi aya lamun cara benda-benda dunia teh mah ye naon mutiara emas. Harga anu paling mahal anu hafal urang emas, bener. Eta emas harta anu aya di dunia, ya benda-benda dunia anu paling mahal adalah emas. Ngalahkeun kana harga-harga anu sejen. Bener. Salat oge ye ngalahkeun kana ye ibadah-ibadah anu sejen. Bahkan ibaratna salat eta naon salat eta imam, salat eta tiangna agama. Jadi amal anu sejen ya lamun daya salatan di mana napalna? Amal anu sejen lamun daya salat di mana napalna? Sedekah budak, sedekah rajaban, nya sedekah anu sejen. Daya. Mata ngajadikeun dasarnya itu salat. Bila mana salat we musejen larempel kana salat teu beda. Salat kan pendasi diibaratkeun pendasina iman. Salat eta diibaratkeun kana pendasina iman. Naon anu nempel kana pendas kabeh kan? Beres pendasi naon kaluhur teh bal. Husein. Naon di kaluhur kan? Allah pangeran usuk penteng. Tina pendas kaluhur teh kabeh sarangkan iman nempel kana pendas. Ya kitu pun urang ibadah anu sejen. Ya. Orang pemuda Rajaban sedekah malam Jumat, sedekah di pengajian, sedekah ka yatim, sedekah ka itu ka dieu, nempelan ka mana? Kana salat. Nempelan kana salat. Nempelan kana salat. Tapi awas. Ulah dianggap sapira eta salat. Ulah dianggap sapira. Kami nempelan kana salat. Oh, salat acak-acakan. Eta ibadah urang. Ya, anu di luar, anu di mana, di mana. Itu kaya.